saha raja dunya teh jelema anu ngagaduhan sifat juhud jeung sifat naon qanaah. Kasenangan teh lain dina artos wae, katenangan teh lain dina harta wae. Bahkan cek di dieu mah diuah-uwi karajaan karatuan kagenahan teh aya dina sifat juhud teh seueur maknana. Cek di dieu mah dawuhan Imam Ghazali ari eusina juhud teh bisa menguasai si jalma sahwatna kana kahayangna bisa diatur jeung kana amekna jeung kana marahna. Sabab jelema di mana-mana ngacabrut ngacona teh sok dekadna teh sok salahna teh sok kagok amek teh kudu rupa. Hiji kahayangna tidak terlaksana, kadua di mana maneh kaamek. Ta ieu di dieu jelema geus we ngajuid kana sirahna, ngajuid kana punukna, maka moal tulus jadi raja. Naon sababna? Kaikat, kakuasai ku kahayangna, dijajah ku kahayangna, dijajah ku kaamekna. Atuh cek Imam Ghazali, di mana-mana kahayangna, pangaresepna, marahna, amek-amekanana, manut taluk ieu sahwatna kahayangna, taluk amarahna, nafsuna, taluk kana pendorong agama, tegesna taluk kana aturan agama, jeung taluk kana kakuduan iman. Kahayangna, pangaresepna, marahna teh disalurkeun ku agama, boga petunjuk iman. Tah jelema anu geus bisa nalukeun kana sahwatna, jelema anu geus bisa ngaredam kana amarahna, eta teh mulkun bil istihqaqi, raja anu sebenarna. Nah, jelema anu dieu bisa dianggap raja karena di mana-mana jelema geus bisa mareman kahayangna, geus bisa nguasai pangaresepna, geus bisa ngelehkeun amarahna, nafsuna, eta teh hurron, berarti manehna teh hakikatna merdeka. Naon sababna? Sabab di mana jelema aya amek pasti manehanana pundukna nyeri, sirahna nyeri, dadana sempit hak-hakan. Laras kitu teu. Atawa aya kahayang teu kalaksanakeun, sarua eta ge amek teu. Jadi hayang jadi raja mah naon beta cenah? Sing bisa nguasai naon cenah? Kahayang jeung sing bisa nguasai naon cenah? Amarah. Di ayeuna mah bari gogoleran, Gusti geuning hakikatna hayang jadi raja teh lain kudu nyalonkeun wae gitu. Hayang jadi raja teh ieu we ayam lika al abdu sahwatahu wa godo bahu. Sing bisa nguasai naon cenah? Kahayang jeung sing bisa nguasai naon cenah? Amarah.